Dinu Raraga Milangkala Cuta Muda anu ka 30 tahun sarang Cutanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Milangkala kami Cuta Muda Group anu ka 30 mudah-mudahan kapayuna cing langkung sukses langkung nanjir oge seueur jobna teu hilap kami kancanayagana solid kompak sauyunan mudah-mudahan kapayuna sukses amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Milangkala anu ka 30 Cuta Muda oge ka 12 tahun Cutanada mudah-mudahan sing kompak sing seueur panggunganana sing sarehatna yaga sadayana panjang yuswana panjang yuswana amin ya Allah ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Atim Bahijud sareng Abah Dadang Abah Nafi anu ngawakilan putrana we ini saha parantos dipayun aya katinggal Abah Jaka dipasikeun sertifikat tanda yen waong gaduh jasa Abah Dadang gaduh jasa ku ayana sertifikat ieu dilebay digadekeun mangga mong ieu mah tanda ciri yen Abah Dadang sareng waong gaduh jasa ageng bahan dipasikeun ka hiji-hiji aya Abah Dadang perwakilan sareng punten Abah rokona dialungkeun heula ieu dokumentasi. Nah, mangga dipasikeun salaman mayun ka dieu kanggo dokumentasi. Nah, mangga ditampi Kang Ajeng. Nah, kitu aya kadedeh ti Abah Jaka. Hatur nuhun. Hiji deui kanggo waong legenda hidup sejarah Cuta Muda aya di mantena upami bade ngulas Cuta Muda di awal dugi ke ayeuna mangga ditaros. Wa non mugia cing panjang yusa wa Abah Dadang gitu oge kanggo pala putra mugia silaturahmi urang tiasa terjalin sanaos parantos jarang aktif di Cuta Muda tapi saran kritik antaran abdi maryogit. Wah mayun ka dia. Saran sertifikatna mayun ka dia. Tah kitu Abah mayun ka palihnya. Tah kitu. Tah kitu ieu perwakilan sapalihna Abah Ijud sareng Mang Atim panginten nyusul sebagai simbolis wae ieu nyusul canda kapalih itu tak gitu tiasa mangga tak ya yang ada ngumpul. Baru dah. Yang kedua. Anu masih kene sasarangan berjuang mencari nafkah. Mangga Bapak keamanan satu sama Pak Oma, satu sama Pak Nando. Silahkan dipasihkan ke masing-masing. Hatur nuhun, Pak Nando mangga diaturanan kanggo. Salaman, Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun mugia urang tetap bersama, tetap solid, tetap tiasa ngajagi silaturahmi dina ngamajengkeun seni Sunda khususna Cuta Muda. Mangga Abah di paling tengah, Bapak keamanan di paling pas. Rengse wanya sareng wabondo dihaturan kanggo Kang Aden Bedu piagam penghargaan. Hatur nuhun. Tah. Dipotong. Era atuh dah. Soak
Ngadek-deki wae gitu. Ngadek-dek wah. Ha, atuh nuhun. Ya lah tuh. So, tak mayun ka dia. Mang ini mangga dek ya, mayun tak gitu. Siap. Papayun-payun mangga sesalaman. Tak. Mang ini mangga disimpan di bumi piagam penghargaan. Insya Allah tahun payun langkung tikieu. Iya name sanes ngawilah panayagan, tapi dari abdi mah nilai di antara senioritas, loyalitas, sareng ketuhuan, kekompakan. Ya, alhamdulillah. Tah. Saatosna mang ini aya biasa ulang tahun anu ka-30 hiji ieu dah teu aya abah jaka mah teu ngetan sasih nasional. Ngetan sasih Islam Rajab kaping 27. Acara ieu alhamdulillah seueur anu masihan sponsor. Di antawisna aya Getih Sunda Muda, aya Mang Abay sareng para YouTuber sadayana. Teu kakantun ka Mang Ubek. Wargi abi pun lancet di ujung burung. Biasa tepuk tangan kanggo para sponsor. Jazakallahu khairan kasiron. Anu parantos masihan materi tanagi sareng emutan. Teh Neng teu Cimahi kagantun tepi-tepi ka dieu masihan mulu sagala rupina kanggo reng-rengan Cuta Muda. Rengse penyerahan piagam sareng sertifikat acara salajengna sekedap. Mangga baluna parantos saya bikin. Tah, ayo. Mang Ibe di sarangan mama kapayun sareng abajaka meyuk beli. Thank you.